Kapan ku guringke terus diberengi jum. Orang waktu perjanjian ke kapanan. Orang teh baik-baik wae. Nah semang ayeuna bet ngambek ka abdi, terus abdi ditagi. Kasihannya sudah dibegona apa nanti teh sabari umak ambek kain. Aing teh kitu boga duit aing teh kamar ge aing teh. Tuh mari kerupuk unggul madang goblok. Entong sok kitu mah. Tokengnya gitu itu teh, tokengnya gitu, dah baik-baik kapan orang waktu si mang neken gede kapan, mau senyum-senyum baik kabdi teh, nah ya nanti si mang gua beli taroskeun, kabina-bina teh yang buat kalah kaumbak ambak kuningan. Nah, aing mah udah pusing di pikiran kieu mah euy. Aing teh ini kajayaan lempang aing. Ayo we ditarempuan, ditaranyatanyakeun aing. Aduh ampun teh, aing geus kitu mah. Ya tapi kan abdina teh, abdi ge kan sarua sarua bodoh tuh mak kudu pengertian bae ya si mang oge kan abdi teh digampangkeun ke nginjung nama. Jadi kununa baik-baik wae ayeuna mah urang. Entong sampai ke si mang ayeuna bebolotot ka abdi. Ayo bebolotot bae. Abdi kan sakapung mah asal kalasok minder mang. Si mang baretona janjina kapan? Enggak boy, janji jeung abdi adek menempati janji kasih emas. Tapi ayeuna geuningan ingkar deui eta teh kumaha mah abdi mah kalau kebingung. Kapan kuing ke Bandung ngencep 1 juta sok kejero dibere 1 juta. Iya 1,5 juta dibere. Nah ayeuna si mang nakalah kombak apa ditanyakeun ku abdi teh kumaha teh aturan mah. Kapan si mang berjanjina ke teu bareto. Kalau orang waktu ngariung tuh aya di ditu. Ku si mang apa nek ditepatkeun tiap poe ke kabeh abdi ditanyakeun. Ditagih ya si mang sok siap. Tapi semana buktinya kuning kalau ngambek-ngambekan gitu kok ditanya ulah gitu mang tuh gitu mang aturan anak tuh kayak gitu Oh dah ente lah boga goblok. Kabeneran aing teh teu boga. Ayeuna teh aing teh yang boga ge boog. Suraya ieu teh susah aing teh. Ayo dia mah terusan mang masalah gitu mang terusan rek susah rek bunga pokoknya mah da si mang kudu bayar ieu teh aturan mang aturan mesti rudingkeun ieu teh di mana ge cenah ieu teh aturan bayaran model teh tiap poe teh kudu bayar mah teu barang kosong mah. Jadi lamun kosong mah ke ya kudu ge apa diteangannya pasti supaya bisa mang bayar. Oh teh mah berarti mah kitu teh mah geus ada perjanjian baheula. Udah kieu euy goblokna teh aing ngaran minjem bangkreng. Ternyata teh lah, aing kalah kapara pusing aing. Aya prima teh nyawa si mang pusing teh nyawa si mang bungah, penting mah si mang kudu bayar. Kudu bayar mang, ulah janji mah. Geus disumpah kapan mah. Sakitu ku abdi dibere nginjem nanti kan mudah syaratna ge mang. Cukup KTP kapanan. Nah atuh si mang ayeuna ingkar janji wae terus engke abdi teh kalah bingung mang mumet si mang kana otak mah. Aing mah kitu teh mah. Atuh geus wengke itu mah sugan sapoe 2 poe tungguan. Wah, bisa atuh mah. Terus-terusan kitu wae mah. Aya kitu-kitu mah jadi si mang teh ingkar terus. Eta teh bisa mang teu meunang mang. Ingkar teh mang. Ingkar janji-janji teh, janji engke isukan, ke janji rebong, ke janji kemis. Ayeuna geus kana Jumaah, so kana Sabtu kan mingguna abdina pere mah. Moal nanggihan moal pere heula. Geus atuh engke poe Jumaah. Tapi ulah bohong mah. Lamun ke poe Jumaah si mang wayahna kudu ditepatan janjina nya mangnya. Sebab abdina pasti kejadian ke. Oke, geus kitu mah lah. Geus kumang kewe, pokona mah Jumaah ka dieu we pokona mah. Eta si mang sonang geus 2 bulan can bayar mah. Geus sabaraha entah gara sok sapoena teh sok we pangitungkeun ku si mang.
Waya namang nyangkenya, wabi, boleh cuma abi ke kadio, nggak betul rokok terus cuma anak abi ke kadio, soalnya dia kudu beres lah, yo poin anu ayu na. Oh Gus kayak gitu mah. Gus mang, dabena, balik nya mang ya, itu kebenaran, babaturannya nungguan lah, dah nungguan babaturan, balik sakit ya. Ayo pikir-pikir mah nya euy. Cong engke. Ari ngaran kehidupan di alam ayeuna. Gampang urang jeung duit nama gampang. Tapi geuningan bukti nama ya matak susah. Karena otak matak susah, karena hati matak ripuh. Sedangkan aing usahakan hanteu, usaha keur kieu, usaha diusahakeun mah diusahakeun, kapan keur cara dieu ayeuna mah. Tapi ku aneh mah itu cek dewek ya mah ieu. Teu sadar euy. Cik atuh ayeuna mah malaikir hirup teh euy, urang ngandeukeun teh nu kitu. Ieu karasa ku dewek euy. Usaha teh loba euy carana. Pangeran oge mere rezeki ka urang. Keur waktuna urang di alam kandungan heula teu hese hirup kapanan. Teu hese hirup cewek mah. Ayeuna urang hinjeum. Poe ayeuna cair. Nah, atuh poe kaprai kaponna teh ditagih deui. Kapan kana kamu mat pak? Jadi ayeuna mah sing saladar we atuh lah. Orang-orang rasa muka karesep. Da geuningan aya kukur yang ditapakuran mah, ku dewek ditapakuran mah. Geuning kitu. Jadi anu matak nyiksa ka urang teh nyaeta ku gaya hirup urang sabenerna mah. Urang teh luhur teuing ka cita-cita urang teh, bari jeung urang teh mampu. Akhirnya tah seperti dewek korban kosipah. Ayeuna mah ulah rasa bangga urang teh panjang duit ladang kitu ladang injil manuk kitu. Dipikir-pikir mah urang lah da moal heuting baca. Moal heuting sugeng mah jalma anu sok minjem duit kitu. Ujug tina sabagian aya mah keterangan ada kuring mah kitu nyaho nya. Teu hafal kuring mah. Yen cenah lamun jalma nginjem kana duit nu petan kitu cenah kitu. Eta teh kajak perang ka Allah jeung ka Rasulna. Matak hirupna ge kalasok sae susah wae kos dewek kieu. Sangsara euy. Cik atuh sadar. Saladar ayeuna mah. Ulah rasa kaminahan teuing hirup teh. Jadi di ulah ditempot urang gaya batur. Batur mah boga gaya teh euy, boga gaya ya batur mampu. Coba dewek model betan kieu. Hayang gaya bari jeung eueuh tutungna sulaya hirup. Keprok we kapan kana betan badal tadi. Itu kudu jadi tapakuran urang. Ya gaya hirup urang pikeun euy, tong gaya teh tong luhur teuing cek dewek mah. Sabab aing ngaranna gaya hirup bari jeung teu mampu mah tah heueuh kitu buktina. Ieu nu kaanyaman ku dewek ayeuna. Kadang-kadang budak hayang jajan di stop kapanan hendak keur bayar eta betan kitu. Kadang-kadang hayang dahar ngeunah urang di stop sabab eta boga bising aya tojol anu nagih seperti betan tadi. Tah ieu teh gaya gaya hirup anu model kitu teh nyiksa ka urang. Sok atuh saya pikir-pikir namanya suang picunan betan kitu teh gaya-gaya hirup urang teh kudu teuing. Sabab ari ngaranna hirup anu gayana hirup ku make barang-barang anu model kitu, yang modal-modal barang kitu, dijamin euy, ku saya dijamin ku dewek mah. Moal bunga, moal. Allah lah jama anu beungkar anu kitu eueuh dina ayeuna ge ruksa. Ruksa katungtungnakeun cek dewek teh. Ya, ayeuna masuk ka pusing geus teh euy, anjakar ya mah euy. Anjaka, tapi ditunya dewek ke kapanan. Nijum hari katanya, udah
eueuh sagala beak di imah teh boga PCD ku saya teh ku dewek teh dijual boga radio dijual karena eta kelemahan si betan kitu tah teu boga aya boga mixer aya dewek teh meuli nya meuli kakara ge saminggu ku saya teh dijual deui ku dewekna da eta keur ngabetan ajamina betan kitu mata keueuh aya ngaranna hirup gaya hirup mewah bari jeung teu mampu teh mata nyiksa lamun ada gaya ka kumaha ge cek dewek mah lobana teh nyiksa nu kitu mah jadi modelan heueuh kana mata kana beungeut kana naon teh tegang we sapoe-sapoena teh moal ketenangan mata keueuh naon lamun duit model kitu teh cenah kurang berkah moal berkah cenah euy moal kitu teh sadar teh pake otak urang teh pake otak nu beunghar nu gaya lah cenah betan kitu tong baweuning nu kitu nu korupsi we cenah korupsi sekian miliar mana atuh da ayeuna bae dibeli kapan euy tah aya model kitu teh eta pakurangan urang hidup aya dewek masuk kadang-kadang ada pakuran diri sorangan geninganan loba berkah mah kitu modelan usaha ayeuna anu dagang bala-bala anu dagang comro oncom geuning bararunga tah meureun bedina balik eta teh aya berkah meureunna tah ayo lain gara ai heueuh nanti ka jumaah teh liak keneh ieu teh kore naon ye ai geus ai kesorangan kieu kana bingung ai Assalamualaikum. Weh, keneng hayo, wah epot. Kenaon mah ieu? Iya, Mang. Uing teh diboboro euy tadi euy. Diboboro kunaon? Oh, uing teh nginjem duit. Nginjem duit pokoknya uing. Ka ieu, biasa we kanu harian. Gede mah yang nginjem lagi kitu. Teu Kang, pokok 1 juta Kang. Urut naon maneh meuli? Dipake kanya naon ku maneh teh? Uing teh meuli anak kelinci. Anak balik kelaan anak kelinci, uing teh dibelikeun. Kelincina? Ayeuna aya kelincina kumaneh? Heueuh da kitu nya euy. Ari ngaran-ngaranna hirup loba gaya cek baik cek dewek mah bari jeung teu mampu dah leuwih hade cek kuring mah mending keneh hidup gaya leutik tapi senang hate da loba ayeuna bageuningan heueuh nu kajadian betan ayeuna yang Magara Raya hirupna turun mobil unggah mobil naik motor turun motor naik motor heueuh da ku gaya teh ayeuna bari beung beh dituna minjemna teh duit betan kitu akhirna teh loba nu dijabal deui sabab da kitu cek dewek teh madak kuring mah ayeuna dewek sadayana we kitu hitung-hitung urang ngalenyepan diri yang ngaran-ngaran hirup gaya teh lamun urang ayeuna teu mampu tong sok hirup teh hayang digaya-gayakeun ku diri jeung ku batur sabab cek dina katarangan si saha jalma nu loba ngahakan barang kanu haram cenah kitu nya cek katarangan ieu mah dewek mah apal matak hirup teh sok poekeun eta hirupna teh kaditu sangheup kadieu sangheup asa buntu we bade lalapan hirup teh padahal lalapan hirup lamun kurang ditapakuran we teh panjang panjang ieu teh badak Allah geus merekeun ka urang teh kana diri urang teh tilu bekal kahiji cenah kapan aya dina badan jalma teh aya jasad cenah kitu ya aya areoh daya amal kamana eta jasad
Ai jasad mah urang teh kapan dan eta teh ai jasad mah urang teh dijieunana teh ku Allah teh kapan tina taneuh. Da mangkang ke lamun urang waktu engke bakal pae kitu. Eta jasad teh bakal dikubur dan dari naon jadi taneuh da balik deui ka taneuh. Tah ayeuna areoh. Walau teh urang teh bisa hirup dia ya di rohan, jadi orang bisa hirup. Kamana eta roh datangna? Roh mah datangna teh engke ka ditu ka Rob anu nyiptakeunana dicakalan ku Allah eta roh urang. Ada cenah jalma sok loba anu berpendapat majarkeun teh cenah aya rohna si anu gantayangan, aya rohna si anu gantayangan. Eta mah lain roh anu kitu, eta mah aya roh ge eta mah roh hayaji eta mah nu sok meuli cabe, meuli cenah. Tah eta jadi roh mah ke bakal datang deui dipundut deui ku Allah, dipenta deui ku Allah, diampihan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna nu katilu, tah nu katilu mah amal. Amal mah nyata datangna teh bakal ka urang deui. Model tadi kapanan euy si ieu ngagulkeun amal kitu contohna agama amal anu betan tadi kapanyiksa ka dirina ada ayeuna mah loba eta teh jalma model kitu ngalakukeun amal ngalakukeun kalakuan modelan ayeuna tadi minjem keur bayarna teh eta teh kapan kadang-kadang eueuh ceuk dewek ge euy tungtungna teh lamun sok aya urang teh suudon kadang-kadang di tukang anu dihareupeun imah urang aya rek we motor heuh disangka eta si motor teh rek marerejit ka urang ayo we disangka nu rek nagih bari nyampe urang teh kada lumpat ai lumpatna teh tara deukeut-deukeut ka ditu tuh katogoh ka makam badak dewe sok saring mangihan ai tempo teh ku dewek teh ditanya euy kenaon citu neng ai popokana teh cenah koy ya biasa cenah keur ngabuburit padahal we lain keur ngabuburit da waktu burit mah kuduna balik lain kana kajungkut bari jong digembrong reungit ka tempona teh euy dating sarep rok wae ngagerebugan suhuna heueuh reungit meureun tah eta teh gambaran alatan ku loba urang ngalakukeun anu dosa nu teu karasa tah eta contoh leutik eta teh. Jadi ai ngaran-ngaran amal mah, ngaran-ngaran amal hade na pasti nuai na hade lamun amal goreng pasti nuai la goreng. Kicu, eta teh kicu dah. Mane ge kudu sadar atuh hirup teh kudu sadar euy. Ulah sok kabawa ku sakabat-kabat teuing ai hirup teh mata beuteung teh tah eusian. Cuk aya dina keterangan macana heuh aya nu nerangkeun ai jalma mah kudu kos teko hirupna sok tempo kumaneh teko lamun eta teko deusiana ku cai kopi pasti anu datangna teh kopi tur nu kaluarna teh kopi tapi eta lamun manusia teh aya nu kaicikanana ya eta model toko tah di toko mah sagala aya ceuk dewek teh. So kurang geredam ka toko ek meuli naon aya di toko mah heuda ngaranna di toko tah manusia model toko mah sagala aya ai ngaran di toko teh atuh ek meuli cengek ek meuli naon meuli obat sagala aya ngaran di toko mah tah eta gambaranna manusia nu sagala aya erek nu halalna dihakan, erek nu haramna dihakan, anu penting keusian beteungna. Tah eta manusia seperti manusia toko. Aya deui eta teh manusia anu kos toke. Ai manusia anu kos toke mah nyaeta sagala dihakan. Rek halalna, rek haramna, rek makruhna, rek subhatna anu penting beteungna eusian. Tah ieu manusia nyaeta toke
ulah gitu hirup mah sebab nu tadi disebutkeun cek dewek oge amal-amalan bapak pasti datang ke urang. Aduh, si Emang alus euy. Naon? Si Emang ceramahna alus kapake euy. Wing kuring ka harti demi aya wing mah karti. Aduh, teu kudu demi alohan cek dewek mah. Jadi tak kitu ayeuna urang nginjaman heueuh model duit bedan kitu jik atuh ayeuna mah urang juang sadar atuh euy. Saeutik-eutikeun piceunan eta teh gaya hirup anu matak nyiksa teh, da eta teh gaya hirup jeung dewek mah. Loba tingkah hayang eta teh hirup teh bedan kitu teh. Hayang itu, hayang ieu, hayang kabual itu, hayang kabual ieu. Bari jeung teu mampu. Akhirna kapan berecet kana nu kara ditu da komo aya di iming-imingan kadang-kadang baheula masuk susurumputan teh salakina heuh. Ayeuna mah da lain teh susurumputan da kadang-kadang salakina ge cicing di imah teh. Dan nu datang teh nu nawaran teh da garulis atuh. Oh kadang-kadang heueuh. Cewek teh bogoh cewek teh. Ieu mah nu ka Bandungan ku cewek. Padahal lamun anu ditafakuran ku urang mah itu teh eta satayang setan nu gantayangan teh nu kitu nu matak nyiksa kana pikiran urang. Yo. Ya. Oh, deun maneh ge ka hade. Berada ayeuna mah jeung aing ngobrol kapan kieu becan kieu ayeuna urang. Heuh sok maneh sadar. Aduh, nyaan mah. Abdi mah tobat lah. Tobat geus moal diterima. Sabab uing teh nyiksa euy ka diri uing euy. Uing ge kapan baretot teh boga TV, boga kulkas, boga HP, naon digadikeun mah. Eta keur mayaran anu kitu. Ya heueuh jeung dewek ge matak anu kitu mah amal anu matak kitu mah nyiksa ka diri urang. Tong jaga-jaga ningting ke di pangeran di hareupeun Allah, meureunang ke urang di akhirat. Dan itu di dieu oge urang geus kasiksa ku alatan amal-amalan urang. Ulah loba tinggal ya hirup malah siep dewek mah euy. Sabab badak kitu aing ngaran gaya bari jeung eueuh mah bari jeung teh aya mah keukeuh bakar hirup teh sulaya dewek mah. Hirup teh sulaya atuh aya urang lapang ngaboga eueuh mah. Geus wae nasu mamparah diri teh kitu. Ka Allah teh kitu nya. Sok wae ayeuna mah tinggal tapakuran diri kumaha masing-masing heueuh da sabab naon ngaranna teh ai gogoda dunya mah ai ngaran dunya mah heueuh da kitu bawana teh syaraka teu bisa-bisa ting urang ngajalankeun mah dina kahirupan. Kadang-kadang urang sok beunangna teh kurayuan-rayuan nu hiwas-wisu pisudurina cenah-cenah kitu nya padahal keteranganana anu ngaharewasan kana hati-hati manusia. Aduh. Wah, si Emang euy pinter euy. Eta teh surat naon, Bang? Naon? Eta tadi yuwas-wisu pisudurinas teh. Ya, cek dewek ge mata maneh kalau kasering ngaji atuh maneh teh apa? Eta teh wa Anas eta teh. Ari Wa Anas mah anu di kulon sia. Ulah sok ngaji eta Bang. Surat Anas itu maksudna teh. Surat Anas selain Wa Anas. Cek maneh tadi surat Wa Anas. Lain surat Wa Anas cek dewek ge eta mah surat nu sok dibaca ku Wa Anas gitu. Jadi eta teh anu nuduhkeun teh anu sok ngaharewasan kana hati urang, anu sok mawa kana pisarakeun ka urang tah eta yuwas-wisu pisudurinas nyaeta nu ngaharewasan kana hati. Minal jinnati wa nas di kelompok jin jeung manusia. Itu. Wah, bener si Mang jero euy. Lain jero-jero deui dari dewek mah cek dewek oge ieu mah keur diajar dewek mah. Ulah disasalah da heuda ge keur diajar. Gak diajar ngomong hareupeun maneh bade bitung-bitung ngabelaan heuh, ge ngageuingkeun ka maneh. Da ai oge sarua ai geuingkeuneun.
Sabab ngaran manusia mah teu kurang atawa teu leuwih, manusia mah loba pas-pasan, jadi dina pas-pasan eta kudu aya leuwihna tina kabeneran urang teh kudu leuwih bener kitu. Wah, bener si Mang mah Mas Andrea di mana, Mang? Dia mah teu masantren, dia mah teu penting mah jalma mah daek buca baca, daek tumpat tempo ayat-ayat Allah kapanan. Aya nu ditulis tuh modelan Quran sok baca saya ayat babari sok hatetan nu tarjamaahkeun renungan eta teh petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Sanes kitu. Ya heueuh atuh. Iya tuh bisaan ieu Ai goreng mah dah heueuh kitu we, ayeuna mah ku jaman ayeuna mah heueuh sok dihareng-heng pisan euy. Loba pisan ayeuna mah nu gogodana nu harewos-harewosna ka dewek euy. Ai dewek teh sakapeung mah heueuh sok rada nalalangsa eta teh nempo bararudak komo jaman ayeuna. Unggai sore kadang-kadang heueuh embung ngaji teh heueuh da resepna teh kana eta we dari kieu. Dikir kumaha kitu Mang barudak ayeuna? Tempo geura kumana jadi itu di jalan rata-rata barudak ayeuna teh nu caricing teh lain arah suka marasin atawa ngaraji lain cek dewek mah euy. Da eta we ngararik dararikir aya cenah WA. Napuanana di YouTube memang ya tentung di masyarakat eta mah.